Bapak kuwu karang pakuan mana manawi mikaresep dina wanda kecapianana cenah wilujeng ngadangukeun laguna leungiteun. Jepatu cuang dapungan kumaha deui kiwari geuning gitu. Aya haturkeun pakuwu mana pakuwu geuning langit dikumahakeun apa kuwu karang pakuan dikumahakeun. Dongeng indah katumiri taraje no asli widadari turun mana di lumusur tikahi ya Gusti rumasa abdi kabanada ngadadahan alam endah Gusti kagungan Gusti Gusti kiwari anjeunna leus tutingal caah jeung banjir ampun Gusti leungit kuring leungit dikamanakeun geuning dikamana hirup urip ti kahuripan ngarencang alam caina dapongan kumaha deui kiwari geuning langit langit kuring langit dikumahakeun iya dikamanakeun dongeng endah katumiri taraje langit asli widadari turun mana di lumusur ti kahiyangan
baju loreng. Aya nu baju lorengna tadi teh terus arui gitu. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sama pihakku kenangkan bos eker kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya ada di kumis gagah perkasa sungguh menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku siap terjun ke bumi akan ku kenang selalu jasamu ada di oh indah sekali duduk di pinggir pantai mari joget sambil ku kenangkan ada di kumis kisah si baju loreng seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan karetnya ibu guru Sumedang gagah perkasa sungguh menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku siap terjun ke bumi ibu nenek akan ku kenang jasamu oh indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya aduh ibu guru Sumedang alumni 87 anu sayang wilujeng meuli kanggo ka grup alumni 87 tika anggangan daun puspa sae pisan dumarang hiasa lantas ayana di taman daun puspa anu kuring dipieling barang putih bos eker kiri terus mekar anu ligarna di taman di sambaran kuku 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 di laran di kubang barat la 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 daun puspa anu endah menjadi kenangan